loba banget rengit dah. Bukan yang heula ah. Duit. Kasihan yang lepan. Saya tak. Halo. Yang Aya naon? di mana? Orang ke meeting. Bisa balik heula tuh. Butuh duit yeuh. Ampura euy, urang keur sibuk meeting. Yang geus atuh, sibuk ku meeting mah. Geus atuh. Assalamualaikum. Atuh. Waalaikumsalam. Teh saha sih? Babaturan. Sugan teh saha? Ih, ya warung tuh, manjuk ah. Salaki nu mayarna. Duh, itu salaki aing, berarti yang dibohongan. Aduh, Mana? ayo makan mat. Pasti aing. Cok, ini menditita jadi penyanyi kafe kumahanya. Masak baik atuh di kafe mah ngeunaheun maneh mabok-mabokan itu ieu maneh ngeunah lah pokona mah. Masalahna kieu, Cek. Masalahna kunaon onah? Awak uing teh kerempen, ieu teh teh glowing kos batur, mana awak mengetuin perombeheun. Eta mah aksi aku naon boga awak butut. No. Tut. Tut. Ya, urang rek kabejan ka maneh nu sokan nyanjuk. Geus lah geula lunaskeun ka hutang, ulang ngalakon nu boga warung ngoceh, wewe teu jelas. Kunaon sih ngomong gitu? Sabab urang geus ngalaman, urang tukang nganjuk. Kom. Buruanan tetangga lagi. Balikin aing obatnya yang teh. Modo wae, isturok sia. Halo mah, Neng mau nanya nih. Sok nanya apa? Ntar mah sambil duduk. Kalau bahasa Sundanya nggak kedengeran apa ya? Teka denge, Gak kedengeran apa bahasa Sundanya mama? teka denge bolot. Bener-bener nih si mama ini ngomong segitu kencangnya, ini nggak kadenge-kadenge aja. Iya, teka denge neng. Apa coba bahasa Sundanya nggak kedengeran? Teka denge astaga, bikin emosi aja. Ah, emosi kali. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Kom lagi ngapain lo? Biar aing dikerjain anak aing. Masa sia Dio? Gue mau nanya nih, bahasa Sundanya kesini apa?
Kak dia. Iya, gua kan di sini. Gua nanya bahasa Sundanya di sini apa? Iya Kak dia ijem. Nggak nyambung lu mah. Gua nanya bahasa Sundanya ke sini apa? Iya Kak dia. Kan kata gua ge Kak dia. Kak dia, Kak dia, Kak dia. Kak dia, Kak dia, Kak dia.